Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sahabat Dongsun TV sareng simkuring dina dongeng Sunda. Dongeng Sunda dina waktu saeuna nu baris dimedalkeun nyaeta aya nu judulna Pakarang Renaldi. Dongeng Sunda ieu dimuat dina majalah Mangle nomor 2863 karya Kang Predi Kusuma. Judulna Pakarang Renaldi. Hayu urang dangukeun ieu dongeng Sunda. Mudah-mudahan tiasa ngahibur pamirsa sadayana nya. Yuk aya nu judulna Pakarang Renaldi. Rarancang pikeun rerendengan nu geus ditataharkeun teh jadi ruksak alatan duit. Patutur-tutur duanana kakeunaan musibah. Teu gugur teu angin Ridwan nundung Renaldi di tempat gawena. Keur kitu teh indung jeung adi bungsuna katarajang panyakit TB paru. Disagigireun eta imah Elma kaurugan kebon jeung sawahna ge katutupan taneuh. Najan pada leungiteun simpenan pikeun jatuk rami. Duanana angger miara rasa cinta. Saminggu saenggeus Renaldi teu gawe di kantor majalah, Ridwan kabejanakeun gering parna. Eta lalaki bucit teh batuk tuluy utah getih. Getih semu hideung lalambaran ngabulan paku. Tengah peuting, jelema anu kumawasa di kantor teh dibawa ke rumah sakit. Manehna teu walakaya. Paridwan teh ngantunkeun, Elma nendaskeun. Kitu rupina mah tembal Renaldi. Peuting ngadangding di pirig miripis ti Isa. Di rohang tamu Elma jeung Renaldi tepung sono. Neng mah sieun. Sieun kunaon? Sieun kalengitan aa. Ih, da unggal jamil ge bakal maot. Maranehna geus layeut bakat ku layeutna. Jadi remen mucung hul sieun pipisahan. Najan papada apal yen jodoh mah rusiah Allah, duanana maheutkeun janji rek ngalengkah babarengan ka Balai Nyungcung. Najan nu diliwatana jalan nu rumpil. Ibu, kumaha da Mang? Elma memparkeun obrolan. Alhamdulillah tos mendingan, si bungsu ge sami. Oh nya enjing aa bade mios ke Garut. Andung dungana nya Neng. Pokna Renaldi. Renghapna kerasa berat. Muhun, Neng mah teu boleh ngadungan nu sae kanggo aa. Elma mairan. Panon buleudna ngagilir kana kalender nu aya gambar dirina jeung lalaki tegeb ngaranna Renaldi. Elma ngabuleudan tanggal saban Renaldi indit ka Garut. Kagiatan nu ngalindih jadwal apel. Neng, sing sabarnya, mugia sagalana dipaparin kalancaran. Amin. Ceuk beja nu kabawa angin mah mun aya nu papacangan boga karep rek pasini diiket janji suci bakal nyang hareupan rupaning dodoja. Bisa jadi jojodan nu teu kabayang ti anggalna. Ujian nu meureun karasana berat pisan. Dua kulawarga geus pada wanoh jeung silih anjangan rancangna khitbah saenggeus lebaran. Nikah di bulan Rayagung. Tapi asup bulan Rajab Renaldi geus teu boga duit samalah nganjuk ke hutang keur nutupan pangabutuh. Tabunganana beak dipake tatamba indung jeung adi bungsuna. Medis jeung non medis ujug-ujug gering parna tanpa ayana gejala mangrupakeun hal nu teu logis. Najan duanana boga riwayat panyakit paru-paru, beuki yakin satu tas Renaldi ngarasa awakna ngabrig-brig sabuat nyarean kasur si bungsu. Unggal di sarean, kasur adina sok basuh wae lebah tonggongna. Lain basuh ku kesang atawa cihujan, eueuh rembes komo deui bocor. Sabot Renaldi nyarian eta kasur naranjang dipan. Manehna gelut jeung panyakit nu geuning pangirim ti popotongan adina. Kitu deui indungna nu geus taunan setru jeung tatangga sarua sok ngirim panyakit sabot bongo. Sajeroning ririweuhan nguruskeun nu karitu patut. Lalaki sembadage bangun nu hariwang, inggis paniatanana bolai. Ras inget ka dirina anu keur kararepet
Ingat oge ka kulawarga Elma nu kena musibah, najan taneuh urug ukur nepi buruan, tapi kebon jeung sawahna beak karuang. Sagala nu nyampak nu karasa jeung karampa, nu ngajurung Renaldi sangkan ngalengkah leuwih jauh. Siga nu ngaharewos, ieuh maneh teh dodojana leuwih, kakuatana ge kudu leuwih ti kitu. Kudu kumaha atuh? Mimitina mah baluweng bingbang kamana rek nyorang, saenggeus ngalenyepan nya. Dan nu disanghareupan teh lain ukur nu karampa, aya oge nu teu kaciri, ditarekahanana kudu nu teu kaciri deui. Lalakon asmara Renaldi jeung Elma estuning teu ngabulungbung. Renaldi paeh poso ngumpul duit, nu aya dina pikiranna ukur waragad keur nikah. Geus teu malire godaan awewe beda jeung Elma. Di antarana babaturan aya nu sok jadi panglayar, sok remen ulin-ulinan jeung babaturan, nu padahal mah mere kasempatan sangkan Elma bisa paduduaan jeung jalu nu dicurungkeunana. Nu matak ambek nyedek ka Renaldi, aya oge nu datang ka imahna sejak nanyaan nyemojang nu geulisna tanding Raisa. Tingalikeun wae saha wae lalakina deuk dikirim paku. Elma mimitina mah nganggap heureuy, barina ge dina hatena ukur aya Renaldi. Elma geus teu hayang meka bogoh ka lalaki sejen lian ti Renaldi. Tapi poe ayeuna, hate mojang kulit bodas bersih teh kacida marudah. Ustad Karim datang deui jeung anakna Ustad Zakri. Munggaranana datang, kulawarga Elma nolak alatan geus neundeun omong ka Renaldi. Ayeuna mah bangun nu mere lolongkrang, kapaksa alatan era, musibah urug ngalantarankeun kulawarga Elma jadi boga hutang ka kulawarga Ustad Karim. Modal tani tina nganjuk nu kuduna dibayar tina hasil panen, teu katutup da keur dahar ge teu kanyukupan. Neng, ka dieu gelis, ieu aya tamu. Indungna ngagentraan. Elma ham-ham dek nupungan, ukur ngeunteung neuteup sabeuleuh geunjeur. Sakumaha nu ditepikeun ku Ustad Karim dina ceramahna. Nikahkeun budak awewe nalika aya lalaki nu bener-bener dicinta. Jadi cara pikeun ngajaga akhlak. Tok tok tok, Neng. Indungna ngatrok deui panto. Najan hoream ge teu burung muka panto kamar, diteuteub pamen teu indung nu sarua wegah, sarua ham-ham sabot miwarang. Tepangan heula we sakedap mah. Kapaksa purun, Elma ngalanggeor ka tengah imah. Salam teu kajauhan kadua lalaki baju kampret nu malanghir parfum umroh. Sakedet netra neuteub Ustad Zakri, laju tungkul angger eueuh rasa najan eta lalaki tamatan pasantren, oge boga gelar sarjana agama. Jabat ti kulawarga nu boga tanahna hektaran. Mangga dilaleueut. Duh hapunten teu aya nanaon. Indungna ngabagiakeun, ari bapana mah angger mugen. Hatur nuhun ditampi, kompak dua nana mawa gelas isi cai herang. Kadal bismillah diinum saeutik gelas ditunda deui. Janten kieu Ustad Karim karek pok saenggeus dedeheman. Maksad dongkapna ka dieu teh surana ngadadak peura. Ramu kencana ngusapan ti koro sedang nu ramu katuhuna nyepungan dada. Bade ta'aruf anu kapayuna insyaallah janten tiasa ngalaksanakeun salah sahiji parentah. Kompak deui duanana batuk, nyarepengan dadana sewang-sewangan, batuk beki rosa, ngadenggeuna ge linu. Indung bapana Elma mimiti tagiweur. Ari Elma mencerongkeun panuna nyaksian dua lalaki utah getih hideung lalambaran ngebulan paku. Hayu urang canak ka rumah sakit, indungna Elma hariwas-was. Batuk teu eureun-eureun, anggur mingkin rosa, getih jeung paku kaluar beki loba. Dua nana ngagoler guling gasahan dina getih maranehna sewang-sewangan. Cag sakitu pamirsa dongeng nu judulna Pakarang Renaldi. Nyaeta dina dongeng ieu kasimpulanna Renaldi teh gaduh kabogoh bade aya paniatan sareng Elma. Tapi ekonomina kamusibatan janten kakirangan kanggo biaya hitbah sareng nikahna. Renaldi ka Garut bade usaha. Sedangkeun Elma di bumina aya anu ngaheureuyan, aya anu bade ngalamar
tapi Elmana mugen da aya Renaldi gaduh niat saha wae anu ngaheureuyan Elma bakal utah paku. Jadi Ustad anu duaan teh utah paku jigana ku pakarang Renaldi. Wallahu alam. Taya dina dongeng pakarang Renaldi karya Kang Predi Kusuma. Sakitu we panginten teh sim kuring hatur nuhun parantos manco ngadangukeun dongeng Sunda. Diantos di dongeng salajengna tong hilapnya di subscribe, like, komen. Sakitu nu tiasa kepe hatur hapunten bilha kakirangan sangkapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.